يحتلم قد طه مطلقا أبدا وما تساءبا. Bismillahirrahmanirrahim. Babu shaumi tatawwu'i wa ma nuhi'an. Tawi ikilah iki iku suwiji bab ale tetep ing dalem mertelakeun puasa sunnah lan barang kang den cegah yama saking shaumi tatawwu. An-Nabi Qatadah den riwayatkeun saking Ki Abi Qatadah Al-Ansari kang bangsa sahabat Ansor radhiyallahu ta'ala anhu muga-muga dilar bendu sapa Allah ta'ala hale maha luhur ya Allah anhu saking Abi Qatadah. Dan riwayatkeun apa anna Rasulullah satuhune Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila iku den takon ya Kangjeng Rasulullah an shaumi yaumi arfata saking puasa ing dalem dina Arafah. Faqala maka ngucap ya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing lafal yukaffiru sanatal madiyata wal baqi. Iparatan ya shaumi yaumi arfah ing tahun kang wis kaliwat lan kang arep. Waswilalan den takon ya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Asyura saking puasa ing dalam dina Asyura. Faqala maka ngucap ya Kangjeng Rasulullah yukaffiru sanatal madiyah lenga paratan ya shaumi yaumi Asyura ing tahun kang wis kaliwat. Waswilaan shaumi yaumil itsnaini lan den takon ya Kangjeng Rasulullah saking puasa ing dalam dina Itsnin. Bagala maka ngucap ya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalika yaumu wulidtu fi. Tawi mangkono Itsnin iku dina dan pedalakeun ingsun ing dalam yaum. Wa ba'istu pilan den utus ingsun fihi ing dalam yaum unzila alayal wahyu lan den turun geuning atas ingsun apa al wahyu. Rawahu Muslimun wis caritakeun ing hadis sapa Imam Muslim. Ieu hiji bab rek nerangkeun puasa sunnah. Alhamdulillah urang mah istiqomah. Henteu na wa manu hiya anhu jeung puasa-puasa nu dilarang dina puasa sunnah. Ti Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu sanyana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditaros tentang puasa poe Arafah ka Mekah teu urang kuari lantaran di download ya itu sebenarnya orang mah dibuka ya tuh daftar iya itu dek daun riwa orang ganti. Tapi lantaran urusan anak ibadah orang kabawa
kunti dibuka teh padahal orang teu rek ka Mekah teu rek wukuf tapi ketika ngadenge teu aya pemberangkatan haji sedih tetep urang sedih aya naon padahal mah teu rek ka ditu okos aya anu henteu kawin urang mah biasa-biasa bae tapi begitu ngadenge aya nu henteu kawin urang sedih aya naon gitu kan permasalahanana ada urang biasa-biasa bae ini masalah kan debat cek Kangjeng Nabi setiap hari berarti berganti buku. Setiap ganti buku berarti ganti permasalahan. Per hari teh aya jam per jamna aya permasalahan anu ngangeunahkeun jeung teu ngangeunahkeun. Kitulah tulisanana di Lauhil Mahfuz. Urang sebagai hamba Allah menghadapi permasalahan per hari per jam ditinggalikeun ku Gusti Allah. Maju jeung mundurna dihadapi jeung mundurna ieu adalah perlu alasan-alasan. Nang Allah teteh poena jamna tulisanana aya corona aya naon urang teh diberi ikhtiar ta urang tah ikhtiar urang ieu lah anu bakal ditempo ku Gusti Allah cuman telna ka mana lamun maju naon alasanana mundur naon alasanana kitulah Allah hendak naikkeun jeung nurunkeun derajat manusia. Per hari teh itu beda-beda kan udah datang ka urang teh. Anu model nama kieu ketika urang dagang haju lockdown teh geus tadi teu kaala. Ojek misalnya orang Grab ieu dibatasi pemasukan lah nu jelas nama pemasukan dahareun mah loba keneh teh di urang teh beas boga keneh duit boga keneh dan lain sebagainya boga keneh mun di dahar boro poe eta saminggueun sabulaneun ge teu seep tapi urang robah ieu bakal ditaja ku Gusti Allah make robah dijebegkeun sakitu bae ge padahal dahareun ambalaya keneh tuh ieu perhatian jang diri urang sebagai pelaksana menghadapi berbagai permasalahan urang menghadapi haji moal rek ka Mekah ketika ditutup nah ieu bagaimana perasaan-perasaan bagaimana ikhtiar urang menuju kemana kumaha Allah memperhatikan urang ketika masjid di lockdown nah alhamdulillah urang sih alhamdulillah emang aing maresep positif istirahat kudu Jumatan eueuh masalah Allah memperhatikan ka qalbu urang masing-masing boro-boro menghadapi permasalahan eta permasalahan ngaji ge ieu malam anu dua panggung ieu maksudna naon sia dua panggung teh nu mana nu diheulakeun nu mana nu pandeurikeun tergantung kumaha gede leutik nu merena eta ya Allah ya Rabb ya per detik per menit per jam per hari Kangjeng Nabi berbagai permasalahan datang ke urang sabemeh maut urang dicoba dan dicoba dan dicoba. Ieu Kangjeng Rasul ditaros tentang puasa poe Arafah. Kumaha eta ya Rasulullah?
saur Kangjeng yukaffirus sanatal maudiyata wal baqiyah. Puasa poe Arfah eta ngaleungitkeun dosa. Artina ngafaratan karena dosa setahun anu geus kaliwat wal baqiyah setahun anu tetep kaharep. Masyaallah. Mantap alhamdulillah urang deuleu ngaji pendi mah bunga kurang mah. Maksudna sejarah bahasa Arfah puasa mantap. Geus jejekna aja geus dihampura geus teu kudu mayar hutang. Geus dihampura dosa-dosa. Tun hutang mah tetep bae. Ya Allah, ya Rabb. Ya, puasa para urang ngadenge puasa teh enggap ti heula. Ku carang-carangna. Ku carang-carangna orang puasa teu bisa urang teh puasa dawamus shaum. Jelema puasana terus-terusan tapi teu daek ngopenan golbu panyakit-panyakit hatena teu daek diberantas puasa mah kuatnyana 2, 3, 10 tahun tetapi can ngomong jeung tatangga tetapi ibadah teh hayang ka alam beria tetapi terus bae ujub jeung takabur mah aya jelema teu puasa-puasa nyana mengen Ramadan Ramadan bae tapi kolbuna dibersihan tah eta ibadah nu asli ngabersihan penyakit-penyakit ya lah iyalah jang ukuran deket jeung jauhna urang ka Allah. Urang ibadah teu hayang nanaon hiji bae, hayang ridho Allah. Dibandingkeun jeung jelema nu puasa hayang loba tamu. Di puasa puasa yang supaya itu warung laku ngomong sama puasa ini ra'aitu ahada asyara mah juriga mah jadi lain sekadar puasa motif puasa ya Allah ya Rabb kadangena hese henteu kadangena teu hese atuh kumaha terserah urang teh mah deuk ka mana lompat bae urang teh kumaha ayo ya Allah ya Rabb nah eta nu hese ge ngabersihan batin ngabersihan penyakit capek puasa mah urang bisa kuat sataun ge komo cara puasa si eta mah mantes subuh ngonci maneh hudang-hudang jam 2 salat lohor ge di koser 2 rakaat ngonci deui hayu hudang deui jam 7:30 asar ditiir jeung magrib atuh tambah 2 tahun ge kuat puasa kos kitu mah ya bersihan batin mun aya batur marah ka urang supaya urang ulah kababawa ku marah manehanana nyana mah marah ka urang urusan nyana kunaon aju urang kabawa marah ku nyana ieu tah dipuasaan ku urang supaya ulah kababawa ku marah manehanana manehna mah manehna bae urang eta puasa eta nu hese teh ya Allah ya Rabb. Ya, ima keur carita puasa syariat puasa Arfah pohara yukaffirus sanatal maudiyah wal baqiyah. Allah garib. Mantep di thariqah mah aya nyokot sebab. Ai di syariat mah eueuh. Urang ria hayang ka alam sabab hayang ka alemna lantaran make BHS bukan
di lempeng-lempeng ge ieu BHS teh mau ria bae kajen kumaha ge nya urang diusahakeun ulah supaya ria ge hese bae berarti ieu bibit ria teh BHS cacek ahli toriko mah sabab nimbulkeun ria haram make BHS beda jadi syariat batu iraha anu ngaharamkeun moal aya anu ngaharamkeun make BHS urusan ria mah urusan batin urusan BHS mah urusan zahir atuh ari zahir batin mah tuh beda teh bisa dihijikeun urusan haram syariat jeung urusan thariqah batin teu bisa tapi di thariqah mah lain di alas sebab riana make BHS haram tah make BHS sebab nu ngajadikeun doraka ngahalangan antara urang jeung Allah teh BHS padahal mah lainang meuli BHS teh ge deres dang meuli mah atuh jang hadiah-hadiah lebaran numpuk kunaon jadi eueuh hiji ya Allah maling ongkoh ria ongkoh 2 double seperti etalah sok bae du mawa ku urang kana urusan-urusan jauh ka Allah naon-naonan urang nu nyaho mah diri urang entek teu bisa kieu budak make BS ria teh ulah kitu buat nya anu make gajah lari anu ria urusan kos kitu tapi ku ahli nama kanyahoan jelema ujub teh batin ku ahlina kanyahoan sebab bersinar jelema ikhlas aya sinar kan di wajah urang teh aya sinar beureum aya sinar biru aya sinar hideung ieu mah nu ieu mah maleuk silar eta teh katempo badag si murid neule guru neule murid dek naekeunana gampangan sebab aya sinar eta lah mursyid dek ditaekeun atuh bisa kadeule sinarna sinar ek Suilan somi yaumi asyura ditaros tentang puasa yaumi asyura saur Kangjeng yukafir sanatal maudiyah nyiparatan tahun dosa tahun satahun kaliwat masyaallah ditaros tentang puasa yaumil isnin ieu mah pohara saur Kangjeng Senin mah hiji yaum ulidtu fi poean kelahiran kaula 2 bu'istu fi lahiran diutus da kaula oge kelahiran unzila alayal wahyu poe Senin teh diturunkeun awal wahyu masyaallah Senin selalu Senin Kangjeng hijrah Senin pupus Senin eta Kangjeng masya aya rahasia mentak dina sawareh keterangan jelema nu maot poe Jumat hebat leuwih hebat poe Senin hampir kiai-kiai mah Senin ka Salasa diistimewakeun dibarengkeun jeung hari kelahiran Kangjeng ngan Jumat mah dijelaskeun ku Kangjeng Sayyidul Ayyam dibahaslah ku ahlina antara Senin jeung Jumat Kangjeng nyaritakeun al-Jumat sayyidul ayyam Jumat adalah kepalaning ayam merak sayyidul ayyam tapi Senin pohara nah pokoknya beruntung jelema anu maot poe Senin sangat beruntung dibarengkeun jeung hari kelahiran Kangjeng masyaallah karim ya masalah we sidek Senin isuk al ma'na al ijmali wallahu a'lam bissawab